Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta Dongeng Barudak. Kanu nembe gabung di channel ieu, nepangkeun nami teteh teh Teh Mira. Di edisi 24 ieu, dongeng anu bade dipedar teh biasana Wawan Herawan. Judulna Juara. Wawan Herawan teh cepeng damel di SMP Negeri Hiji Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. Cobi murangkalih SMP Negeri Hiji Sukaratu ngacung. Mugia tos manco payunan ieu channel kangge ngadangukeun dongeng enggal karya guru hideuk anu judulna Juara. Wawan Herawan teh pangarang anu aktif di sababaraha grup Sunda di antawisna di Pustaka Sunda atana PPS, nyarios Sunda ngamumule basa Sunda NSNBS, fiksi mini bahasa Sunda FBS. Teras oge aktif di grup dongeng Sunda sareng jejer cacaka oge Sumedang Bersastra. Wawan Herawan kawentar ku carita judulna Amang Sarlo. Kanu penasaran hoyong mau carios ngeunaan Amang Sarlo? Mangga, biasa manjang kaburuan FB Anjena. Carios murangkalih anu judulna Juara nyarioskeun dua sobat, Asep sareng Ardi nu getol diajar ku margi bade mayunan penilaian akhir semester. Tah, waktos dibagi rapot, sadayana siswa oge sepuh murid tos ngempel di sakola. Sate acan ngabagi rapot, Padendin guru kelas genep ngadugikeun heula biantara kanu hadir. Acara salajengna nyaeta pengumuman juara kelas. Cing, kintenna Ardi sareng Asep juara teu? Sate acan ngadongeng, teteh bade medar heula ngeunaan biantara. Tadi disebatkeun sate acan ngabagi rapot, Padendin ngandugikeun heula biantara ka sadayana anu hadir. Aya nu terang teu upami biantara teh naon? Biantara nyaeta nyarios di payunan balarea kalawan aya maksad anu bade didugikeun. Biasana dina biantara teh aya pembukaan, eusi oge penutup. Aya 4 biantara adik-adik di antawisna. Hiji, biantara impromptu. Nyaeta biantara anu sifatna dadakan tur teu aya persiapan. 2. Biantara manuskrip. Nyaeta biantara anu ngadugikeunana ku cara maca naskah anu tos disayogikeun. 3. Biantara memoriter. Nyaeta naskah biantarana disiapkeun heula teras diapalkeun. 4. Biantara extempore. Nyaeta jenis biantara anu sering diangge ku para inohong anu tos pangalaman. Juru pidato nyiapkeun garis besar atanapi outline sareng bahan penunjang sanesna supporting point. Janten biantara anu didugikeun langkung fleksibel, luyu sareng kabutuhan. Tah, eta pedaran ngeunaan biantara. Ayeuna urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Juara karya Wawan Herawan. Asep, Asep. Ardi gogorokan nyalukan ti luareun pager, kulutrak panto bumi Asep muka. Ardi, keladi. Asep ngelol tina panto, terus ngiles. Teu lila ngerojol deui bari mamawa kunci gembok pager. Sok kalebet di. Asep mukakeun panto. Ardi gancang asup.
Assalamualaikum. Ardi uluk salam. Solongkrong sasalaman ka Paharun sareng Ibu Sutikah nu katelahna Ibu Harun, Rama sareng biangna Asep. Waalaikumsalam. Meh bareng Pak Harun sareng Bu Harun ngawaler salam ti Ardi. Tah, gening Ardi, Asep nungguan tita tadi di. Bu Harun nyarios ka Ardi. Nuhun Bu, abdina tadi aya peryogi heula di piwarang meser heula tarigu ku emak kanggo ngadambel pisang icaleun enjing. Nyakeun bae, teu naon. Alus malah kaburu mantuan kakolot heula mah. Kuduna kitu. Pak Harun ngiring mairan. Sep, ajakan mam heula Ardina. Sakalian Asep oge acan, Min. Bu Harun nuwarang ka putrana. Sawios. Hatur nuhun Bu, teu kedah ngarepotkeun. Ardi handela lambe, padahal mah beuteungna geus karasa peurih hayang diesian. Keun we da aya atuh di. Juk, Sep armam heula, me sumanget ngapalkeunana. Da nalembrak keneh ieu dina meja makan. Bu Harun maksa Ardi jeung Asep armam heula. Yuk di. Asep ngalek tak-tak Ardi, ngajak ka rohangan paranti dahar. Ardi unggek, nyerengeh bunga. Teng, teng, teng. Jam nu ngadaplok dina tembok di rohangan tengah disada 10 kali. Kaayaan di luar geus sepi jempling. Kawuwuh geus rada peuting. Bu Harun kaluar ti enggona. Kasampak barudak nu duaan keur butreng keneh silih pairan keur diajar babarengan. Aya kalana jarempling, husu jeung kotretanana sewang-sewangan. Tapi aya kalana oge ting cakakak bari silih salahkeun. Lamun aya pamadegan nu teu sarua ngeunaan jawaban tina soal pelajaran nu keur dibahasna. Bu Harun ngarengha panjang. Regreg putrana teu salah gaul. Duanana katingali soson-soson ngarapalkeun dina raraga nyang hareupan penilaian akhir semester di sakolana. Jam 8 pas, Pak Dendin, guru kelas genep, lebet ka kelas nu geus pinuh ku orang tua siswa. Sedengkeun murid-muridna ngagimbung di luar kelas. Aya nu naroong tina jandela, aya oge nu ronghok tina panto. Asep jeung sobatna Ardi geus naragog hareupeun panto beh jerona. Ayeuna waktu dibagi rapot. Satu tasna diantara jeung ngainformasikeun sagala hal nu aya pakuat kait sareng kagiatan barudak di sakola. Pok Pak Dendi nyarios. Ibu-ibu miwah para bapak sepuh murangkali sadayana. Ayeuna waktosna ngabagikeun rapot. Anu sateu acana bade dikawitan kumumungkeun ranking 10 besar terbaik sakelas genep. Ibu-ibu jeung bapak-bapak ampir sareng nararik napas. Bari katingali romana aya nu janten tegang. Beda jeung barudak nu kalprok mani rame. Pak Dendi nyebatan murid nu berprestasi. Ti ngawitan ranking 10. Hiji-hiji dipanggil. Nu kapanggil budak jeung sepuhna sina ngadeg ka payun. Ranking 10 dugi ka ranking 2 geus kapapai. Asep jeung Randy semu alum campur gemper. Maranehna teu aya kasebut dina reng-rengan nu dipanggil ku Pak Dendim. Maranehna silih pelong. Paromana ngemu sagala rasa. Aya kuciwa, aya kaheran, jeung aya keneh harepan. Sugan jeung sugan, salah saurangna jadi ranking kahijina. Para sepuh murangkali sadayana, ayeuna bade diumumkeun ranking kahiji
atanapi juara kahijina. Siswa berprestasi di kelas genep. Padendi nyariosna liren. Rada lami. Asep jeung Ardi katingali paromana sepak parias. Nya kitu deui murid katut orang tua siswa nu aya. Pada-pada narahan napas. Ranking kahiji di kelas genep nyaeta. Padendin liren deui nyariosna. Asep jeung Ardi pageuh pacekel-cekel bari teu oleh melong ka Padendin. Juarana nyaeta Asep sareng Ardi. Refleks Asep jeung Ardi luncat ting aracang bari paungku-ungku. Asep sareng Ardi jadi juara bersama. Margi nilai sanis kantena sami. Padendin ngajelaskeun. Babaturana Asep jeung Ardi reang alemprak bari gogorokan. Hidup Asep, hidup Ardi, cenah. Dina seahna sora nu ayeuh-ayeuhan. Di bangku belah tukang aya 2 pasang panon nu rembes ku Cisoca. Bari teu kendat munajat. Syukuran kana sanis kanten nikmat nu katampina. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganana. Ka sadayana an hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur. Hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official. Teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.